Dina hiji poe di hiji leuweung anu ridang hirup hiji peceng. Peceng kaciluk boga sifat anu pintar jeung ramah. Saban isuk-isuk peceng sok ngaleos ngaliwatan leuweung jeung ngabageukkeun sakabeh sato. Leuweung ge ngaku kapinteran jeung kahadana. Aya si peceng, rek ka mana? Hei gajah, abdi hoyong ngarilingan leuweung bari ngenceun cai. Kusabab poe ayeuna teh panas kacidaan. Si peceng neungeun cai pikeun nginum kasabab ngarasa haus. Dalila karulilingan di sisi leuweung. Manehna nempo aya walungan anu caina rada kiruh. Si peceng nyamperkeun sarta nginum caina eta. Senggeus si peceng minum aya anu nyuara dina jero batengna. Kruk kruk. Wah rupana si peceng ayeuna tos mulai kalaparan. Si peceng ngabayangkeun nikmatna lamun aya kadaharan. Wah rupana aya tangkal apel di pentas walungan. Si peceng ayeuna mulai ngabayangkeun nikmatna ngadahar buah apel di siang-siang poe kieu. Kumaha cara nyebrangna nya kuring teh. Teu kungsi lila si peceng boga ide. Bari ajul-ajulan si peceng kagirangan. Manehna boga ide sangkan buaya jadi sasakna kana tangkal apel di pentas walungan. Hei buaya-buaya, hayu buru kaluar. Kuring boga kadaharan jeung maraneh. Cek si peceng ka buaya-buaya nu kabeneran lobang cicing dena eta walungan. Buaya-buaya, buru kaluar hayang daging seger. Henteu. Teu lami saterusna aya hiji buaya kaluar dina jero cai. Saha nu ngagerowok? Gandeng, pamimpin buaya datang. Buaya hapunten lamun kuring ngaganggu pikeun maraneh nu aya di walungan ieu. Ku kituna buru geureuh kaluarkeun sakabeh babarunan maneh jeung ngabekeun kabeh daging-daging seger ieu. Ngadenge arek dibagikeun daging seger. Teu kungsi lila eta buaya gerah giro ngageroan babaturanana supaya kaluar kabeh. Hei babaturan, kabeh aya daging gratis yeuh, hayu urang kaluar. Teu sabaraha lami tos mulai kalaluar eta buaya-buaya tina jero cai teh. Nah, ayeuna kuring kedah ngitung tiheul. Aya sabaraha buaya-buaya anu hadir di dieu teh. Hayu maraneh para buaya geureuh ngajalajar heuk nepi ka sisi walungan paling ditutuh. Engke urang itu hiji-hiji, cek si peceng bari rada serius ngomongna. Teu mikir panjang si buaya-buaya eta geurah giro nyokot posisi masing-masing. Buaya-buaya mulai ngajajar nepi ka sisi walungan. Seberang nyieun sapertos jembatan. Dugi di pentas walungan si peceng ngomong ka buaya-buaya. Hei buaya-buaya, sebenerna teh teu aya daging seger anu rek kuring bagikeun. Pan geus katempo kuring teu mawa nanaon. Kuring mah ngan saukur hayang mentas. Walungan hungkul we, da urang geus lapar, cek si peceng teh bari seure-seuri. Gampang genungin euy. Sakabeh buaya anu aya di dinya atuh meureun kesel kabeh. Kusabab ngarasa katipu ku si peceng. Awas maneh peceng mun kapanggih deui beuk maneh. Teu mikir panjang, si peceng geureuh lumpat asup ka jero tatangkalan nuju ngala jeung ngadahar apel.